Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Dina ieu kasempatan urang sarerea neraskeun kana hanca kitab Jurumiyah masih keneh ngajelaskeun bab fa'il. Dina video anu sateu acana ari ngaran fa'il teh wa huwal ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi'luhu. Artina isim anu diropakeun anu dicaritakeun samemeh eta isim fi'ilna. Ari fa'il kabagi kana dua, hiji aya fa'il isim dhohir, nu kadua aya fa'il isim dhamir. Ari ngaran fa'il isim dhohir teh wa huwa ma dalla ala musammahu bila qaidin. Fa'il anu nuduhkeun kana anu dingaranannana bari teu pake qaid. Ari ngaran fa'il isim dhamir wa huwa ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Artina fa'il anu nuduhkeun kana mutakallim atawa mukhatab atawa ghaib. Takamari teh kakara oge beres ngabahas fa'il isim dhohir. Ayeuna urang ngalincak kana pembahasan fa'il isim dhamir. Judulna fa'il. Fa'il teh aya fa'il isim dhohir, aya fa'il isim dhamir. Takamari beres ngajelaskeun fa'il isim dhohir, ayeuna rek dijelaskeun teh fa'il isim dhamir. Ari ngaran fa'il isim dhamir wa huwa ma dalla ala mutakallimin au ghaibin au mukhatabin. Artina fa'il anu nuduhkeun kana anu nuduhkeun kana mutakallim atawa ghaib atawa mukhatab. Tingali halaman 13 kitab Jurumiyah dina wal mudmaru nahwu qaulika darabtu darabna. Fa'il isim dhamir teh lamun ditasrif, lamun dikias. Contoh doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobtuma.
dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Nah, lamun dikias kieu doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti. Tinggalin. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Berarti jumlah fa'il isim domir teh aya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Secara rinci fa'il isim domir aya 14. Lamun diganti ieu doroba jadi nasoro. Berarti nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ta ieu doroba, doroba, dorobu, ieu wukuna tuduh kana goib. Dorobat, dorobata, dorobna. Ieu mudzakar goib. Ieu muannas goibah. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Ieu mudzakar mukhotob. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Ieu muannasah mukhotobah. Muannas mukhotob gitu we. Nih babari heula. Dorobtu, dorobna. Ta ieu dorobtu mutakalim wahdah. Ieu dorobna mutakalim ma'al goer. Jadi fa'il teh fa'il dzohir, fa'il domir. Fa'il domir fa'il anu nuduhkeun kana mutakalim. Berarti wukuna teh kuring. Dorobtu neunggel kuring. Eta mutakalim wahdah. Tanu jadi contoh labat ieu tukna teh fa'il. Jadi subjekna teh kuring, predikatna neunggel. Mutakalim aya wahdah, kuring aya ma'al goer, abdi sadaya. Nah ieu au goibin atawa fa'il anu nuduhkeun kanu goib. Lobana aya genep, aya mudakar goib, doroba neunggel ieu jaid. Nah, kita rujuk ari rujuk teh tarkibna fa'il. Lamun kaluarna tina fi'il. Tapi teu sakuruju tarkib fa'il. Doroba neunggel ieu jaid. Doroba neunggel ieu 2 jaid. Dorobu neunggel ieu jaid loba. Dorobat neunggel ieu hindun. Dorobata neunggel ieu 2 hindun. Dorobna neunggel ieu hindun loba. Dorobta neunggel anjeun. Ta ieu mudzakar mukhotob. Ari mukhotob teh anjeun anu dipituturan. Dorobta neunggel anjeun sorangan. Dorobtuma neunggel anjeun duaan. Dorobtum neunggel anjeun lobaan. Dorobti neunggel anjeun awewe. Dorobtuma neunggel anjeun awewe duaan. Dorobtunna neunggel anjeun awewe lobaan. Dorobtu neunggel kuring. Dorobna neunggel abdi sadaya. Ta ieu fa'il isim domir.
fa'il anu nuduhkeun kana mutakalim, ari mutakalim teh jalma nu ngomong, lamun sorangan nu ngomongna disebut wahdah. Lamun babarengan lobaan eta disebut ma'al goer, abdi sadaya eta ma'al goer, wahdah abdi sorangan. Fa'il anu nuduhkeun kana goib ta ieu genep. Fa'il anu nuduhkeun kana mukhatab ieu genep. Loba na fa'il isim domir aya 2 3 gitu. 3 genep 8 12 14. Tadi disebutna fa'il isim domir kenarkibna paneuri. Sabab kudu paham kana mubtada khobar. Contoh hiji narkibna. Jaidun ari Jaid eta doroba geus neunggel ieu Jaid. Jaidun ari Jaid eta doroba geus neunggel ieu Jaid. Amron ka Mang Umar. Zaidun tarkibna teh jadi mubtada sabab cirina aya logat ari. Ari ngaran mubtada isim anu diropakeun anu disepikeun tina amil bangsa lapad tangke sanggeus bab naibul fa'il bakal katincak bab mubtada khobar. Zaidun ropa alamat rofana kudomah sabab isim mufrad. Eta doroba neunggel ieu Zaid ta ieu lapad doroba. Doroba kalimah fi'il. Fi'il madi. Doroba neunggel geus neunggel ieu Zaid kalimah fi'il. Sakur fi'il kudu boga fa'il. Fa'ilna bisa fa'il isim dohir, bisa fa'il isim domir. Ta ieu doroba fa'ilna teh isim domir, rujuk kana Zaid. Zaidun ari Zaid eta doroba geus neunggel ieu Zaid. Ta ieu fa'ilna teh rujuk kana Zaid. Tah nu ieu berarti Zaid tuduh kalalaki ai rujuk teh goib. Ieu doroba fa'ilna teh domir mutasil marfu wukuna mudzakkar goib. Lamun ayeuna Zaidani ari 2 Zaid eta doroba neunggel ieu 2 Zaid. Ta ieu oge doroba jumlah fi'il jeung fa'il. Fa'ilna isim domir anu balik rujuk ka Zaid. Ieu tasniyah mudzakkar goib. Jadi doroba dorobu ieu gemblengna tuduh kana mudzakkar goib ngan ieu mufrad mudzakkar goib. Tasniyah mudzakkar goib, jamak mudzakkar goib. Ta ieu oge akur. Mufrad muannasah goibah, tasniyah muannasah goibah, jamak muannasah goibah. Ieu oge sarua. Mudzakkar mufrad mudzakkar mukhatab, tasniyah mudzakkar mukhatab, jamak mudzakkar mukhatab. Ieu mufradah muannasah mukhatabah, mufradah tasniyah muannasah mukhatabah, jamak muannasah mukhatabah. Ieu mutakalim wahdah, ieu mutakalim ma'al goer. Ayeuna mah apalkeun we doroba doroba, dorobu dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobetum, dorobti, dorobtuma, dorobetunna, dorobtu, dorobna. Ganti ku fataha.
fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahata, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Ulah waka ari ku fiil mu'tal mah bisi hese. Koma, koma, komu, komat, komata, kumna. Tah eta fiil mu'tal mah kitu. Ulah waka ku eta ku fiil soheh we heula. Ayeuna istaghfaro, 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 istaghfaru, istaghfarot, istaghfarota, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Terakhir coba aku fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alata, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ta ieu penjelasan anu ringkas bab fa'il isim domir. Sabab ari penjelasan anu panjang mah eta dina kitab anu motowalat. Keur ibtida mah cukup heula talar sakieu. Bab fa'il isim domir lobana 14. Wukuna aya mutakalim, aya goib, aya mukhatab. Lamun goib eta aya rujuk, lamun mukhatab eta anjeun, lamun mutakalim kuring sorangan atawa kuring sarerea, saya dan kami. Wallahu a'lam bishawab.